Woi, gawat, woi, gede. Kan ku aing mah. Goblok tuh kusya. Si goblok mau diteleponan ku aing ku karese. Biasana sok kaliwat saya ieu sakaliwat dia emang kalau ku aing gua di juga. Nyumputan aing maksudnya kumaha si Mas Bro nya. Aing ya penting teh. Biasanya dari di pasar Kemis mah mentokna pasti ka dieu. Koplok kaleket nya. Ieu jam sakieu kudu geus ngalewat ka dieu we kieu. Aing ge dah. Aing dia geus 2 jam ngarogoan, wae ngaliwat cek aing teh. Nah, sih, ya amek-amekan aing karek datang karek naon. Naon sih teh? Atuh matak naon lamun telepon aing teh diangkat, WA aing dibalas, aing teh jengkel aing teh. Aing ngejawab dieu teh ngarogoan mani balik ka dieu. Aing mah pareuman heula motorna. Oh, poho anjing. Sok ka dieu ngobrol di dieu. Aya naon atuh teh, Bah? Sok ka dieu ngobrol. Sok diuk di dieu lah, sakedeung. Aing nelponan maneh teh kamari aing. Heeh, ayeuna HP-na teh kabawa ku aing pemajikan anjing. Sibuk kumaha atawa sok sibuk? Heeh, ke pemajikan HP-na. Awak cangkung badag sieun keneh ku pemajikan. Hah? Bah. Jadi urang teh ya maksud jeung tujuan yang pangijeng maneh di dieu teh. Heeh. Urang teh pi obroleun anu emang serius ieu pi obroleun teh. Matak ku aing diteleponan teh diangkat, di WA teh dijawab, dicai teh naon maksudna jeung ngahindar eta kumaha. Ayeuna lah sekalian mumpung panggih di dieu ya. Jadi kieu dek teh. Dek teh geus hoream euy cicing di terminal teh euy. Geus hoream dek kurang-kurang nama deket wae kana pidosaeun, kana dorataeun. Heeh. Heuh aing teh yang eureun ieu teh. Heeh, kumaha tuh, Bah? Mun eureun maneh. Heuh tah justu eta aing teh cik bisa teh pangondisikeun pek we pasrahkeun dek ka maneh. Masalah pasar jeung terminal mah. Oh, anjing ai meureun sagala ku aing meureun aing itu di pasar Kemis da kumaha aing meureun. Di euy. Aing teh poho di maneh teh nya boga tanggung jawab sarua. Tapi da aing lamun mercayakeun ka si Tangkurak si Sapo jeung si Koron geus moal bener. Awut-awutan eta pasar jeung terminal. Lamun ku aing dipasrahkeun ka mangkeluk eta duaan. Matak aing manggil maneh teh ka dieu teh sok kumaneh kokojoan. Heeh atuh, Bah, ari kitu carana mah meureun urang rek ngobrol heula meureun jeung barudak urang. Meureun masalah eta mah meureun kajian kayak masalah itu mah meureun ku urang atur-atur deui. Bisi meureun kira-kira barudak meureun ke ieu meureun kajian urang lah supaya turun di tangan meureun masalah itu mah. Ya. Oyahna aing. Heeh, Bah, lain kurang salah nya urang heula rek meuli heula itu di susu budak lah pamajikan aing. Jeung rariweuh jeung naon teh kudu pangmulikeun susu budak. Oh siap atuh. Heeh, kitu lah nya. Tugane beunang diandalkeun euy si Mas Bro tah aing kasaha deui da iwal teh pamuntangan ka si Mas Bro. Jadi main nama wanter. Setik-setik pan main gebug si eta mah ya aing mah geus geus sudi aing kudu kikituan. Anjing halang-halang nih. Kong sia. Hah? Naon sia? Ama kene ka aing sia sok anjing. Ngomong aja aing sia. Oh. Naon di sia? Coba lah sia, hah? Gerbegan telepon apa loh kaleket bisa ngangkat tes ya di mana posisi naon kudu merapat rapat naon deui atulah aing para rusing kieu sia galau deui kunaon asa mineng galauna sia mah pan kamari ku aing geus dibere resiko mah geus di mana aing kadinya keur di jalan aing dekat balong malabar biasa balong nu aing kadinya heeh geus ka dieu atulah tuturkeun heeh si koplok rupa-rupa make jeung arek ngalabelut segala emang bebu ngalabelut kitu si koplok
tempat aing teh kagoler ka itu goblok. Iya aing mah teu ngagoler bari nang. Kanan aing. Goblok kemana? Asukan aing Kang Ohim gitu. Jujur kesayangan anjing ke potong nya. Nah, saya jalan ke dia. Pernah teh balon dari handap dinya motor turun di dia. Ah, mah launan man. Goblok, Atuh sia lawan reman, sia lawan reman. Angkat bola kayaknya. Aing sekarang nyingkat tuh deh. Cek abah abdi kedah angkat. Iya goblok motor ya kaluhurkeun. Sok. Atuh goblok kan ditukeun angkat teh angkat kitu udah berat sih teh. Anjing. Tahan batur berat teh. Pundukkeun lah. Terus. Da sia ngagubuk jalan atuh make jeung Ah, ada teh mau jalan urang mah. aing mau jalan mah nya. Budak Motor butut dibawa kieu atuh motor anak aing anjing rusak ieu. Datang kuraksi ya ieu mah atuh. maduli ah. Gimana siap usuk kok? Ayo ka dieu. Siap usuk di walungan. Aya, ada wah. Oh, ba lauk ieu prode. Ba naon? Si goblok. Mantau kan museup si anjing. Alah, jalan. Apoy. Oi. Naon? Saya emang aya, apa lauk yuk yuk. Mana? Yuk. Lauk apa deh? Tibatan lauk mah mana? Sia tuh dah. Aya itu. Aya di dieu. Busut deh. Sia pemolahnya rupa-rupa teh ya. Daripada di imah teh pasti aeun aja. Kayak maling balong ay sia tuh. Ongkos yang ada kinu warisan. Ai abah ieu teh pan warisan nenek moyang ieu teh. Warisan nenek moyang ieu teh. Masih awe masih sok teh aing udah kadieu mun. Lain aya, ana si kehe di dieu lauk. Bah. Ieu ieu bakal nyangut tuh lo, Bah. Oh, kaboboa gitu kali. Goblok lain jago gubuk. Gubuk palit. Itu tiang bener di dieu. Iya we ah. Bah, nenek cacing. Golah aing mah yang ngeuleuh disambut bener. Anjing, ieu disangut. Anjing. Woi, Ontong aku cicing pegat sia. aing yang nu aing. Ku aing ieu. Cicing pegat. Awas jangan golongkeun. Cicing. Oh, beunang ku. Aing ge leueuhan. Nah, cacing heula ieu beak cacing atuh. Jadi bere lauk Cacingnya di mana? angan we atuh da loba dia tempatnya. Anjing gede. Oh, anjing gede mah gede. Boy, mana? Nyu cacing. Karena naon di dinya eta ditangan cacing kalah ngojai beledug. Ah, pegat we. Oh, eta. Wah, aing dikumpulkeun ku sia. Kunaon di abah? Ah, tuh. Aduh, yeuh. Ngamek nu bogana. Potong biang di dieu. Aing biang-biang tong kurak sia atuh da undur-unduran. Goblok, ini untuk aing teh. Pah. Iya, ayo. Ayo muter dia. Pah. Sembudi. Goblok. Tung aing boga ilmu. Kalau dirasa sia goblok. Bang pura pada lain aja.
Ah, goblok lain kahajap-kahajapan heula aing teh keur di tukang atuh. Apaan sugan teh jauh apa urang mundur menang nu gede. Geus tong dibahas anjing ah geuleuh. Ayolah urang di ngusep di lindung urang. Ah, sudi anjing kayak ngucungkeun di ka aing. Sudi anjing. Ayo ke Mantok aing sorangan. ditongo ayo. Tahu di mana? Lindung urang. Coba lu. Coba. Sia, Dia dah tuturkeun atuh. aya balong di garung kieu sia. Ah itu balong tuh, balong. Mana sia laukna? Dengan cacing ya kira. Yeuna oh anjing monci itu. Aing goblok ah jujur dengan cacing we. Wah, Anjing ini anjing cek menang. aing ge meunang. Wow. Oh, kan nu aing. Dahawaran. Aing bisaannya. Yahoo! Nah, saya mau ke Indonesia, tapi Minum urang. oh. Aing. Boy, Hoi, ada euy. cek aing ge loba laukna ieu mah. Gede kena ramu aing jeung lauk oge. Kuen gaing bukan. Wah, kurang ngaliwat kayaknya. Seadanya. Enggak pas Dinya mah kana maok mah. mau sia mau ke Indonesia. Heuh, ini urang kalem. Mau ke tuh sudi aing haram sia mau. Minum urang. Boy. Boy. Mah, Gawat anjing ieu gede. gede. Boy, gede anjing ieu Kan mah. ku aing mah, ku aing. Cicing. Minum aing. Cicing. Aing nu meunang na oge. Minum aing mah Besok cicing. kuduaan. Cicing ku aing lah. Cicing. Cicing sia ieu mah Deukeun ieu mah. Ngamak minum aing. sia anjing. Goblok atuh ku sia. Anjing sia. Tulungan aing.